Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol bade neraskeun dongeng dina judul Si Bolet. Seri carita Jawara Siluman. Dina episode anu kalangkung, Kang Dagol nuju nyarioskeun kaayaan si Bolet. Anu teu ujug-ujug aya di hiji guha. Sareng nuju yang harapan hiji jalma. Anu jika nama ieu jalma teh nu ngarupakeun curik ririwa teh pokona ieu. Tapi dukanya ya kumaya. Kumaha ya carios lajang teh si Bolet ieu. Mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng si Bolet episode ke-14. Kahayang kuring mah anjeun bisa ngaruhusiahkeun sahari kuring jeung tempat kuring di guha ieu. Ceuk eta jalma. Tuluy si Bolet nyarita. Ari sabenerna anjeun teh saha atuh? Ceuk kuring oge anjeun teu kudu nyaho sahari kuring. Tapi lamun anjeun hayang panca kaki jeung kuring jeung hayang nyaho sahari kuring, engke ge aya waktuna. Maksudna kumaha kisanak? Tuluy si eta lalaki nyamperkeun lalaunan ka si Bolet. Teu kanyawan tuluy, bus. Si eta lalaki saliwat katingali ku si Bolet jika niupkeun hiji benda teuing naon anu ngaluarkeun haseup. Tuluy karasa ku si Bolet panonna asa peurih, nafasna asa sesek. Tuluy manehna ngarasa teu inget di bumi alam lieur muter. Antuk nama si Bolet kapaehan deui. Teuing kumaha caritana, nyaho-nyaho si Bolet geus kaayaan ngagoler di hiji palataran di sisi Gunung Ipis. Pernah nama di sisi Wahangan. Sora jangkrik jeung cari cangkas di sisi leuweung. Awor jeung seahna sora Wahangan di sisi Walungan Cibiru cenah teh. Bolet, geus sadar anjeun Bolet. Kadenge hiji sora ngageureuwahkeun kana kaayaan si Bolet anu masih keneh meureun encan kumpul lelemputanana. Rek kumaha teu kitu, saingat manehna keur naluntik kaayaan hiji jalma anu asup ka hiji guha. Tuluy saingat manehna aya di hiji guha disangharepan ku hiji jalma. Sadetik sawaktu tidinya geus aya deui di hiji tempat bari kapireungah ku manehanana diriung ku sababaraha jalma. Jika Kang Bakir, kuring aya di mana Kang Bakir? Syukur atuh ari geus eling mah. Ieu kuring ieu Bakir ieu. Ari anjeun kunaon aya di dieu? Kuring ge teu apal Pang. Ieu teh di mana? Geus kembali atuh, ceuk hiji sora jiga nama sora Pak RT. Urang bawa heula Kang Bakir. Bisi ieu can pati ingeteun jeung kapan karak eling jika anu kapayahan atawa kasarean duka kunaon tah kewe urang tanya. Geus rada jongjon, ceuk Pak RT. Nya Pak RT, Bolet kaduga teu nangtung atawa aya karasa anu karasa beuh? Kang. Ari aya nu karasa mah teu Kang, tapi asa-asa lieur jeung asa mararular sararbal Kang. Nya atuh wajar sebenarnya mah. Tapi kaduga teu hudang. Urang sangke ku amang yeuh.
Ceuk Mang Bakir bari rada nyangkeh ngahanyatkeun ka si Boled. Adah, kayak kakang, rada liar saeutik ya. Tapi kaduga ari nangtung mah, bangun mah lempang ke kaduga. Ngan aduh asa-asa rada liar hungkul Kang. Aya naon atuh sebenarnya. Duh, goreng oge masih keneh duh. Kumahanya. Geus atuh Mang Bakir. Ke orang tanya we geus canda jongjon. Ayo ayeuna mah urang ngeureuy da teu hade yeuh. Ieu teh di sisi leuweung di henteu-henteu oge. Bisi keamun satu galak, ke bisi daratang ke satu galak atawa ayo lah urang. Kanu merenah lah, ti dieu mah teu merenah. Nya atuh. Kang Pak RT. Tuluy Pak RT nyarios deui. Mang Jaja, mun bisa mah diantar jeung nu sejen. Ti payun ka itu ka lemur, jeung tangarakeun takol we kokol. Bejakeun jang Bolen mah tos kapendak gitu ku bapak jeung sapara kanca di dieu. Jadi supaya teu ngasruk teuing bisi tuluy neangan kanu lebih jauh. Nya Pak RT. Ceuk Mang Jana bari tuluy ngajakan sababaraha urang. Arek rada lempang gegancangan cenah jeung nangarakeun yen si Boled geus kapanggih. Singkat carita, sararea geus narpi deui ka imahna Pak RT. Sababaraha urang warga mah tuluy we baralik muru imahna masing-masing. Tapi di imah Pak RT ge masih keneh kasebut masih loba jalma anu ngariung. Katingali si Boled geus diuk we diriung ku Mang Bakir, Pak RT katut Pak Ici. Malahan mah Mang Hansip ge jiga nama ngilu ngariung pang Mang Hansip di lemur babakan teh. Kadenge Mang Hansip nyarita, waduh kuring teh mendeka hariwang jeung salempang kumargi jang Boled ngadungu teu aya. Tapi ayeuna mengarasa rugrug kuring teh. Lain rugrug eta regreg. Tetapi kuring hoyong tarang kuring teh di mana ieu Kang Boled teh di kapenakeunana kitu hayang tarang kuring teh. Lain tarang deui ngeureun terang teh eta terang. Ya kumaha tuh Kang Boled tiasa di aros atawa ditanya gitu kumaha ieu teh di mana kapendakna. Mang Hansip ari kapanggihna mah di dinya. Di mana teh tadi teh Pak RT? Duh, kuring teh lebah-lebah mah poho deui. Cek Mang Bakir malah malik nanya ka Pak RT. Meureun di wewengkon eta mah Mang Bakir teu pati apaleun. Ari lebahna mah di dinya sisi lemur anu deukeut ka wahangan. Anu kena teh ka itu ka sisi leuweung Ipis. Tapi ari kumaha caritana make aya di dinya mah kuring ge teu apal teh meureun tadi ge can can ditanyakeun anu daria ka Jang Boled teh. Ayeuna amang arek nanya ye jang ka Jang Boled. Jang Boled teh kumaha caritana make aya jadi ngagolear di dinya. Ngadenge pananya ti Pak RT samodel kitu. Anu sabenerna mah ku si Boled geus dirarancang pi jawabeunana lamun aya nu aja samodel kitu teh. Jadi dina pikir si Boled manehna moal arek nemurakeun saujratna kana pamanggihna. Sabab dina ingetanana kadenge aya jalma teh di jero guha anu menta ka si Boled miningan kana kaayaan eta jalma jeung kaayaan tempatna eta jalma teh. Tuluy si Boled nyarita. Ari kumaha nama kuring teh teu pati jelas Pak RT sareng sadayana. Kuring teh da keur nya sakumaha anu dirarancang sareng Pak Ici kitu tah. Hayang naluntik kana kaayaana ieu si jurig Ririwa teh. Anu katingali ku kuring mah samemehna teh pan aya beja geuningan lompatna teh si jurig Ririwa teh ka belah kidul. Sakanya kuring mah anu berasna teh ka jamatan teh anu tuluyna teh ka lemur babakan gitu tah. Tapi ada Aisyah paningali kuring mah manehna teh
buru ka lebah wetan nya anu berasna kadinya merenang ka sisi lemur sareng kadinya anu berasna ka gunung Leuweung Ipis merenya eta teh nya. Terus kumaha jang ceuk Pak RT ngalokan. Tah samang-samangsa kuring arek mentas wahangan teh leungiteun tapak ti belah dinya teh. Tah di dinya mah teuing kumaha caritana kuring teh jiga aya anu niup kitu kumaha nyawa-nyawa kuring teh ngarasa lieur panon perih atawa duka kumaha tah pokona mah kuring teh nyawa-nyawa geus digugahkeun ku Kang Bakir kitu tah Kang. Gitu. Aduh kitu nya. Ngadenge carita si Bolet samodel kitu nu araya anti mengukur ngagereneng. Ngarasa bingung oge kana jawaban si Bolet. Lain bingung ku jawaban si Boletna, tapi sabab-musababna. Nah, si Bolet kapanggih dina kaayaan teu sadar atawa kapayahan di hiji tempat nu disebutkeun teh. Ari ningali kana kitu nama banguna jang Bolet oge kena wisaya. Kena kana wisayana ieu si jurig Ririwa. Da sakanyawa amang maka belah dinya teh masih kene kasebut sangat. Nah, ayeuna mah katamahan rada nu dihariwangkeun nu dipikakeun teh di tamahan ujung dihanapun jamatan teh. Da ari tiba ulama ka belah dinya nu disebutkeun sangat teh. Sabab di dinya mun teu salah mah aya leuwih Cibiru anu kawilang cokelat mah cenah loba dedemitna. Loba anu ngageugeuhna di belah dinya teh ceuk Pak Ici. Tuluy Pak RT nyarita. Pak Ici mah sok dipungkal-pengkol kanu kitu pan meureun. Pak Ici mah dijadikeun lage ku kuring teh kokolot lemur tatameng warga jang bisa penyelindungan dina hal-hal anu teu aman. Tong nu sungkat paut disangkut pautkeun jeung anu model kitu wae nanaon teh atuh ceuk Pak RT. Tuluy Pak Ici nyarita deui. Apura Pak RT lain kitu ieu mah nyaritakeun cokolot cenah model kitu nya. Ari kenyataanna mah wallahu a'lam kuring oge jadi nya meureunnan kena ku wisaya eta jurig Ririwa we da mun eta mah jurig asli atawa meureunnan naon nya istilah mah anu ngadon jujurigan. Wallahu a'lam deui kumaha atuh kenyataanna mah. Nya tuh perkara eta mah kembaekeun lah tapi kumaha meureun yo Bolet pamanggih anjeun kumaha eta teh si jurig Ririwa teh nah bener jurig atau nu sejen gitu tah. Sabab kuring oge amang yo jadi ngarasa penasaran oge ceuk Mang Bakir. Tuluy si Bolet nyarita. Nah kuring oge ari sabenerna mah anu dimaksud eta jurig Ririwa teh yakin eta teh lain jurig gitu Kang. Sabab ari dina gerakan-gerakanna mah jiga jalma anu nya meureunnan ngarupakeun Ririwa we atawa istilahna mah nyiluman meureun atau nyempe tapak jeung sajabana lah sajenis eta gitu Kang. Tapi nah kuring oge teu pati apal ye kumaha naon saha-sahana sareng di mana tempatna nya. Kuring oge meureunnan ningali kana kitu nama eleh jajaten lah Kang. Kacindekan mah usaha kuring teh acan ngabuahkeun hasil meureun Kang. Hoyong terang saha eta jurig Ririwa sareng di mana asalna. Nya ningali kana kitu mah masih kene ngabuntut bangkong can nyaho jujutan nu benerna. Gitu Kang, gitu pisan. Gitu cenah. Pertanyaan anu aya dina pikiran jalma-jalma utamana mah di lemur kebon jati. Ngeunaan jurig Ririwa encan aya jujutan anu jelasna. Waktunya lerek henteu karasa. Urang kocapkeun dina kaayaan isukna. Isukna panon poe moncorong. Geus meletek di belah wetan. Cahayana sumirat nyaangan buana. Bumi panca tengah. Kadang warga di lemur geus ngajalankeun aktivitasna sewang-sewangan. Pagaweana sewang-sewangan. Aya anu ka sawah, aya anu pipilintik jualan. Nu ngebon
nu ngencarkeun ingon-ingon, nu ngarit, nu ngalasuluh jeung sajabana. Kakocapkeun di imana Juragan Juma. Harita enggeus ngariung we aya 4 jalmana di rohangan tengah imana Juragan Juma. Salianti si Bangkong, si Kodok, Den Juma aya deui hiji lalaki rada ngora. Umurna mah teu jauh ti Den Banda teh, anakna Juragan Juma. Kadenge tuluy Juragan Juma nyarita. Jadi anjeun teh diutus ku Agi Guru supaya nepungan kuring di dieu. Laras pisan Juragan. Ceuk eta jalma nu ngora. Si Abah teh ngarasa hariwang, cenah teh si Kodok jeung si Bangkong bisi teu bisa ngayonan kana eta jawara siluman atawa jalma anu nyieun pitapak jadi juri kiriwa teh. Tuluy si Kodok nyarita. Yo Juragan, iyo Den Gobang teh putrana si Abah Guru di paguron mah atos di iyo dipercantenkeun janten wawakil si Abah. Malihan mah upami aya perkawis anu teu tiasa diayonan ku nu sanes, osok langsung si Abah teh miwarang ka Den Gobang kitu tah. Tu cenah ceuk si Kodok. Tuluy Juragan Juma nyarita deui. Nya kitu-kitu kembae atuh. Sami wae ari kitu mah. Nah Ki Guru tiasa ka dieu atawa putrana pituin oge. Nu penting mah kasusah Abah di dieu bisa karengsekeun lah kitu. Budak ngara nu ngaranna si Gobang teh tuluy nyarita deui. Sabenerna mah goreng teh dipeutingkeun oge geus aya di wewengkon. Ieu kampung naon ieu ngaranna tadi teh? Kampung Kebon Jati, Den. Eta kampung Kebon Jati. Malihan mah bumi Abah oge tuluy-tuluy ditalingakeun ku kuring teh. Tarungna maneh Gobang jeung hampura. Maksud kuring teh tarungna maneh Kodok. Jeung eta si jurig teh ku kuring oge katalingakeun. Ngan sawaktu maraneh duaan ngudag ka eta si jurig diriwa, kuring teh tenjelu. Bisina teh aya pitapak sejen. Misalna aya 2 jurig diriwa, anu hiji mancing mararaneh ararimit, anu hiji deui ngajora ka ieu tempat. Nya kuring teh kajaga we di ieu tempat. Tapi hampura kuring teh buru-buru bisa nepungan araranjeun. Malahan mah tika araranjeun oge istilahna mah kasorang ku si jurig diriwa. Kuring nyaho-nyaho ayeuna geus aya di imah, geus kumaneh diurusan Kodok. Yo sadurusna mah teu sawios Den, tapi manganyakalkeun oge margina itu si Bangkong pokokna teh teu katulungan moal teu katulungan, moal tika teu katulungan. Bangun mah bisa kasalametkeun sabab sanajan tatuna rada parna jeung deui dicampuran ku racun. Tapi sakanyaho kuring mah moal pati bahaya lah. Bis geus kaayonan ku racikan jajamu jeung nu sajana nu kumaneh dibikeun jeung nu ku kuring tadi dibikeun. Ngan meureunana asa kurangna 3 poe atawa lilana 10 poe mah kudu direureuhkeun heula eta si Bangkong teh. Nya tuh ari model kitu mah rada reug-reug ya Den. Terus kudu kumaha tuh urang teh ayeuna teh. Ya iki ya. Ningali kana kaayaan samodel kieu mah kuring jadi penasaran oge saha eta si jurig kiriwa teh. Tuluy nya mancan tugas oge ti si Abah. Yan kuring kudu bisa cicing di ieu tempat ngajaga hal-hal anu teu diharepkeun. Sebab santen meureun si Abah oge kajasaan ku Juragan. Sedangkan Juragan ayeuna dina kaayaan kawilang mah menang karingrang lah gitu. Nya salila eta meureunnan kuring dipiwarangan lah di dieu kitu Juragan. Kumaha katampi teu ku Juragan.
Cek si Gobang malah balik nanya ka Juragan Juma. Juragan Juma tuluy ngawaler. Yo halus we hari kitu mah berenang kuring jadi rugrug di dieu ka hariwang teh ngan eta kira-kira bisa diayonan moal si Judik Wiriwa teh bisina teh kuas kaayaan si Kodok jeung si Bangkong. Oh ampura aden ku bangge kalau kami sana. Oh kak tenang cek si Gobang motong omongan atawa kahariwangna Juragan Juma. Tenang kukuring rada kaukur iya si Judi gede. Jika nama hiji jawara anu nyeluman anu ngagunakeun pitapak siluman atawa jujuriganan ningali cara manehna tarung oge harita keur diayonan ku Mang Kodok jeung Mang Bangkong. Kuring geus bisa ngukur kana kamampuanana komo deui ditamah tatu anu ditibankeun atawa ayeuna keuna malahan mah ku pakarang anu ngagunakeun racun samada kitu ku kuring geus tebak. Tapi kuring teu bisa mastikeun sakumaha kamampuanana anu sabenerna sabab kuring can ngasaan tarung jeung manehanana. Tapi kieu Mang Kodok mah mendingan keneh mulang deui we ka itu kapaguron. Bejakeun kaayaan kuring di dieu, kuring mah teu kunaon jeung meureun arek cicing heula di dieu. Tapi bejakeun kaayaan si Bangkong, sugan we aya tareka anu sejen. Nah kudu dibawa ka paguron atawa cukup dibere obat engke ku si Abah Guru. Oh gitu ya Uden. Oh nah ayeuna bae atawa iraha. Ari sapamikiran kuring mah leuwih buru-buru leuwih halus. Mendingan mun geus dari neh mah ayeuna oge bisa mangkat lah ka itu kapaguron. Tapi usahakeun make jalan anu biasa we. Teu kudu naon nya, teu kudu narahal atawa teu kudu hayang teu katempo ku batur kembae lah. Anggap we lamun aya jalma teh mangga saya perlu gitu lah. Nah eta mah maksa masrahkeun we ka Mang Kodok kumaha cara-carana mah. Tapi kieu Mang Kodok, lamun samang-samangsa geus beres kana urusanana mun bisa majakan oge si Kalong balik deui ka dieu sabab kuring butuh anu jalma anu nganter-nganter oge jang naluntik tina tong hungkul dina kaayaan beurang. Tong hungkul dina kaayaan penting dalaina kaayaan beurang oge ring butuh batur jang iyalah jang naon istilahna batur pakukumaha jeung si Kalong tah. Walamun kitu ari si Banda kumaha den Gobang cek Juragan Jumawa. Dan Banda mah kemae cenah teu ditu we cenah diurusan ku si Abah. Cenah mah deui cenah diajar ilmu bela diri ulah bolos strong teuing. Jika nama kosong teuing tah boga budak teh Juragan. Hari kitu mah saya tuh cek Juragan Jumawa. Si Gobang tuluy menta ka Juragan Juma diantel-antel ngurilingan hayang ningali cenah kaayaan di lembur kebon jati. Malahan mah kaayaan si Gobang tuluy dilaporkeun ka Pak RT yen cenah si Gobang teh kaasup hiji pagawena anu arek ngagantikeun kaayaan pagawena anu geus palastra teh atawa geus maot. Malahan mah kaayaan dina sorena si Kalong oge geus aya deui. Atuh di imahna Juragan Juma teh aya ayeuna mah handeuteun deui sabab aya 3 jalma anu disebut pagawena anu arek maturan malahan mah arek jadi tatamengna atawa centengna Juragan Juma. Di bumina Pak RT Juragan Juma keur diuk we keur ngobrol di hareupan ku Pak RT. Katingali ari si Bolet jeung Mang Bakir mah cenah teh euker di bumina Mang Utas teh tuluy Pak RT nyarita. Ya saya atuh Pak RT ari tos gaduh deui pada manu sanes mah
Tapi kuring teh jadi penasaran kamana ari Den Banda teh. Oh, sok tara katingali aya nama geningan. Kitu cenah patarosan Pak RT. Juragan cuma tuluy ngawalar. Gitu teh ya Pak RT, nyawa sorangan budak teh geningan rada belaweng. Nyakur kuring teh di titah masantren. Rek cenah diajar kana naonnya ilmu-ilmu kahirupan. Kuring teh dititipkeun ka guru kuring. Cenah diwarah, cenah begaeun kabisa lah gitu. Ulah bolos strong teuing nya sabenerna mati bareto malahan mati tahun kamari di titahna teh. Samang-samangsa aya kejadian gitu teh manehna jadi mikir cenah lamun teu bisa ilmu bela diri atawa naonnya ilmu gitu tah main po jeung sajabana meureun lamun aya jelema anu arek ngaroga hala atawa arek ngabahayakeun teh manehna moal bisa ngabelaan sorangan nya tidinya meureun katingali joro-joina hayang ieu teh hayang diajar teh tah gitu. Ngadenge jawaban samodel gitu nah teh Pak RT sebenarnya mah timbul rasa curiga. Boa-boa cenah cek Pak RT teh aya hubunganana inetna Den Banda teh jeung kejadian anu nimpa kana yayah teh tapi teu dikedalkeun mah. Sabab lamun samang-samangsa arek nyangka samodel kitu teh meureun kudu aya bukti anu bener-bener nyata. Tika detik eta Pak RT can bisa boga cekelan anu jelas lamun teh mah arek nyangka kana nyangkut atawa henteuna Den Banda sareng kasus atawa urusanana maot neng yayah teh. Tuluy Pak RT nyarita. Ya sae atunya istilah nama ari gaduh. Ka bisa mah teu bisa naon istilah mah moal berarti babahwa lah meureun. Tapi nya meureun katiasa eta teh ku urang kudu digunakeun kana hal-hal anu sae anu berguna keur kahirupan nya keur kahirupan pribadi jeung keur kahirupan sararea ceuk Pak RT. Seolah-olah ngebregeun bari mulungan mamatahan secara teu langsung. Gitu pisan Pak RT. Jadi budak teh da beureunan kuring teh boga budak teh kuring hiji-hijina si Banda hungkul. Jeung deui ka harta kakayaan kuring teh anu sakitu legana teh beureunan. Moal aya deui anu ieu naon teh moal aya deui anu diwariskeun rek nguruskeun saha deui. Nu ngawaris saha deui nu rek nguruskeun saha deui. Iwal ti budak kuring beureunan. Teh bareto eta teh dipapatahan mah dipapatahan supaya cenah mikir budak teh. Meureun kana ayeuna sadarna nya mudah-mudahan we Pak RT atuh bisa naonnya tindakan hasil sakumaha pamaksudan. Amin amin. Teu dilatih dinya tuluy Raden Jumawa amitan ti Pak RT. Ti bumina Pak RT. Sanggeusna Raden Jumawa atawa Juragan Jumawa sasalaman malahan mah si Gobang ge ngilu sasalaman jeung Pak RT. Bari rada nesem pi kaconggahkeun. Sanajan dina hate Pak RT tuluy nyarita. Bangun beda ya jelema teh ya. Bangun. Tapi ulah suudon cek ulah teh mah. Ulah wakanyangka nu teu bener. Kitu cenah cek pikiran Pak RT. Nya gitu Pak RT kuring arek pamit heula mah meureunannya. Lamun aya waktu mah Pak RT so nyimpang ka imah ka itu. Naonnya sabab di imah teh lain ukur janggo bangkungkul anu aya di bumi abdi teh. Aya oge nu anyar masih kodok meureunnan. Malahan mah si kalong ge geus ieu aya non teh. Masih kena di ieu ngan meureunnan heueuh. Sakali-kali mah tepungan ka itu ka imah. Kitu cenah. Ceuk Juragan Juma. Dadaku nama meureun ngundang ka Pak RT hayang disilaturahmian. Nya insyaallah atuh nuhun parantos di ulem gitu. Nya gitu Pak RT nya sampurasun mangga apes. Waktuna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Saacan dipungkas Kang Dagwal bade noela heula ieu sapertos biasanya
Teh Iis Yuliani hatur nuhun. Amah Cikal Palabuhan Ratu mangga. Cep Dodoy mangga wilujeng. Patihul Rahman 3057 mangga. Kang Komeng Hideung hatur nuhun ya Kang Komeng. Ahmadudin Azah 8874 mangga. Hoyong dongeng bahasa Sunda cenah ya sok mangga nyangakeun. Mudah-mudahan bahan katampi kalayan kabingahan can tentang beberapa sareng sadayana anu atos komen di channel Kang Dagoy hatur nuhun pisan. Sadaya masukan atau sarana ku Kang Dagoy ditampi kalayan kabingahan sareng mudah-mudahan channel Kang Dagoy ieu saterasna langkung sae lah gitu. Orang patepang deui dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.